Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katundak carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa. Mangga urang sami-sami bandungan ieu dongeng, carios nyambung judulna Talaga Hideung karya Kileksa. Para mitra kaum dangu, harita mangkargi nyarita alus. Kudu kitu jadi jago marasakeun ye. Jeger-jeger tungtung pecut ngabigilkeun sora mata keeu. Olepat pecut kana tarang, lep sarmo ngelok, bros nyabat angin sewot pecut ka handap, cileung sarmo luncat, puisa taneuh muncrat katibanan babandul pecut. Tungtungna sarmo burucat balicet jeung luluncatan. Ningkahan balai tapi teu bisa lila sabab dina akhirna mah sarmo kudu narima kana nasib. Daek teu daek para mitra sadaya. Lantaran pecut nu panjangna 2 depa teh meurik kana awakna akhirna teu bisa walakaya. Daek teu daek kabeungkeut ku pecut. Modar si ayeuna mah moal bisa lolos deuleu. Cek Mangkarji bari ngadeuketan. Rekatek sarmo di talian sapageuna. Atuh geus kitu mah teu bisa walakaya sarmo ukur kekerot bari molotot. Nempo musuhna geus karingkus Mang Uhi nyampeurkeun. Dampal suku nu tatu geus dibengker ku lamak. Manehna ngarasa bunga sabab ayeuna musuh bisa karingkus. Ulah dilila-lila podaranna sekalian. Gorok ti corona tuman jelema kitu mah. Beunah teuing sia. Ngeunah teuing paehna digorok ti corona mah. Kuning siksa heula sia sina karasaeun. Pokona mah jig neangan kararange sing loba. Sina karasaeun Gusti Sarmo ye. Cek Mangkarji bari ngareret ka Mang Uhi. Nu colohok teu ngartieun. Keur naon nu kitu patut ngalebokan deung pagawean? Ngarasa beunyi nyiksa, ngarapuas kana hate. Tapi mohon maneh teh sanggup ek atuh tungguan di dieu. Kuring rek nyangan kararange. Ngomong kitu teh Mangkarji bari ngaleos. Atuh Mang Uhi kapaksa ngagugu cicing nungguan Sarmo. Sajongjongan mah jempe teu aya nu nyarita. Sedengkeun Sarmo harita teh mikir dina hatena sangkan bisa lolos tina genggeman musuh. Tapi taya jalan anu hade da puguh jauh ka lemur moal aya nu malire. Uyi manya we rek mehan ka kami, gedaprak atuh sia. Munya sia marek main ka kami, mentong ngalobakeun catur da kami oge sadia pikeun narima naon-naon. Nu bakal tumiba, cek Sarmo bari neuteup ka Mang Uhi. Najedog sia Sarmo. Moal hirupan sia ku aing ge. Ye mah diantep soteh yang nyiksa aing mah ngarah karasa ku maneh nyerina. Begitu mah maneh rek ngagorowok minta tulung atuh kami. Rek dia teuing bisa mah da moal nulungan. Sabab di dia masih jauh ka lemur, langkah ka sabaku manusia biasa. Tu tempoh ku maneh. Sakuriling bungging jiwati leuweung jeung leuweung. Mang Uhi tutunjuk ka Sarmo. Memang ku Sarmo ge dituturkeun ku paneyona. Sarmo ngahuleng. Manehna para mitra teu nyalahkeun kana omongan Uhi. Da puguh bener manehna teh jauh ka lemur. Tapi niat pikeun ngagorowok menta tulung teu ngurangan. Kalayan teu mikir panjang Sarmo narik napas satek saat kuatna ngagorowok minta tulung. Sorak tarik benih nyawer ka unggal madhab. Meni aweuhanna bulak balik ngalelewaan. Lah ning si Sarmo da moal gunana sia. Sarmo teh ngagugu ngagorowok kalah ka Bukit Hari. Gera-gero minta tulung keur kitu kurunyung Mangkarji. Bari moal bungkusan tina daun tisu. Beungeut katara geuneuk bakat ku keheul sabab ngadenge Sarmo gogorowokan minta tulung. Uyi, lieur kumaha maneh teh? Nah si Sarmo diantep wae lain cocokan sungut nasina jembe. Pokna bari molotot. Bae lasina sebeuheun. Moal nu ngabaro najan gogorowokan nepi ka nongeng ge. Pan ieu di tengah leuweung luang liwung jauh ka ditu jauh ka dieu. Tapi hariwang deuleu teu ngeunah kadengena ku gebir. Mangkarji jamedut. Tuluy ngabijilkeun tamang leutik tina suku calana. Rep inung suku Sarmo di talian ngasina ngahiji. Geus kitu inung leungeun duanana direngkepkeun di talian pageuh naker. Sanggeus di talian pecut di udar diganti ku tambang biasa. Sarmo disaranekeun kana tangka sengkon. Di talian dada jeung sukuna baju dilaan ukur make calana wungkul. Ulah dilila-lila serek di podaran buru-buru sia Karji. Sarmo bea karepan taya deui nu diarep-arep iwati pae. Ganeng kumaha aing we sok beureum. Sarmo ngagugu. Malah semut tanggah bangun pasrah. Ngasongkeun ti korok sangkan dipencit tapi Mangkarji anggur nitah neangan batok kalapa ka Mang Uhi.
sanggeus menang eta batok di usian Kararange nu kacidalobana. Plok ditaplokeun kana bujal Sarmo tuluy di talian pageur pisan. Kuak Sarmo jejeritan bari adu glajer, hayang leupas sabab buja digemrong ku Kararange, ngaregelan meni panas. Aduh ampun Karji, aduh ampun. Aduh jeung di kieu mah leuwih ada di teg-teg beuheung. Aduh ampun Karji. Ieu panas. Aduh ampun. Puas ya. Sugema aing kieu mah ye. Kop rasakeun sing bentet. Kitu siksaan ti aing. Enteng siksaan eta mah aya nu leuwih aheng euy. Heuh, kaharti aya mah ji. Keun we antep lah. Sina karasakeun heula kumaha nyerina dicocok Kararange. Mang Ahji panujueun paroman marah mai bunga. Sarmo tuluy jejeritan bari guguring jalan hayang leupas. Tapi suku jeung leungeun kalah katamah nyeri sabab di talian pageuh pisan kana tatangkalan. Tungtungna Sarmo ngaleh-leh bari ngararasakeun ka nyeri nu pohara. Bujal asa baal panas teu puguh, asa sumaramah kana sakujur awak nyeri nyelek kana angen. Rek tepi ka ira Haji, na bisa modal ku cara kieu. Antep heula. Setengah jam deui pae geura. Urang mah cicing we di dieu heula bari lalajo nu sakarat. Mang Karji jeung Mang Uhji dari uk teh jauh tina tangkal. Nempokeun Sarmo anu keur disiksa, lila-lila Sarmo jadi aral. Manehna buringas deui panon buncelik beungeut pias gero ngagorowo. Karji, Uhji, podaran si aing jeung kieu teh malah. Kamarana si setan. Ya aing podaran ye. Mang Karji jeung Mang Uhji teu nemalan. Duanana jongjon diuk bari nyerengeh bangun anu lugina hate. Ngarasa puas ngadenge Sarmo nu geus aral. Sedengkeun Sarmo terus gegerewekan jiga nu kurang waras, gura gero menta tulung diselang ku aral Subaha. Jiga geus kitu kuduna dibelah kaler anu keur leumpang bangun salse. Ji budak ngora seseg jeung rancingeus pakaian niron-niron jawara. Nyoren bedog sieup naker horeng sirana, nu geus tepi ka palebah dinya manehna geus lila turun gunung unggah gunung, rek neangan Sarmo nyumponan parentah akina. Barang ngadenge nu gegeruan menta tulung sirana ngarandeg heula, tuluy ngadedengekeun nu menta tulung sanggeus sidik ti belah kidul, manehna leumpang deui bari ngomong sorangan. Heran, nasa anu jejeritan di dieu ye? Itu kuku maung atawa di gubragana jurangnya? Keun ku aing rek ditulungan karunya. Kitu na teh bari ngagedig gagancangan. Hayang buru-buru nepi ka tempat datang masora. Akhirna anyog kanu dijugjug sirana ngajenghok leuwas. Sabab nempos Sarmo keur adu glajer bari jajeritan. Sirana eureun bari molohok asa teu pati percaya kana tetempuanana. Manehna ngusap beungeut sababaraha kali, malah mah gigisik sagala rupa bisi salah tetempuan tapi teu nyalahan. Nu keur disiksa Sarmo jalma nu keur diteangan ku manehna. Sirana teu buru-buru ngayakeun tindakan manehna geus dilatih ku Aki Salmawi, sangkan bisa ngagerak. Bisa gerak kalayan apik jeung taliti, ulah cilaka ku pola sorangan. Masalah disiksa Mang Sarmo teh tapi saanu nyiksana nya. Nanu duaan kitu keun sia ku aing rek diintip heula. Sirana ngeteyep kanu buni ngadeuketan kanu keur dariuk dina taneuh. Tekung silila sirana geus aya tukangeun Mang Karji. Nyempot dina rungkun saliara teu kanyahoan kuno duaan. Sirana ngahep-hep bari hatena deg-degan watir ka Sarmo nu jejeritan menta tulung. Uye, tempo kumane. Si Sarmo mimiti siwa deuleu. Gangtu pangaruh ka nyeri dina bujal taya eureun ayeuna. Sakedeung deui modal. Moal kuateun lila ye. Mang Karji atoheun pisan lantaran geus hasil nyiksa musuhna. Bener Ji, tapi kuring mah inget keneh ka amanat si Puja ye. Si Sarmo kudu disetorekeun ka manehna, paeh atawa hirup. Kumaha lamun ka bawah hirupna we atuh ulah sina paeh lebar. Heueuh nya. Tapi kumaha atuh bisa gagal atuh teu dipaehan di dieu mah. Lantaran manehna teh teu bisa dianggap hamba atuh. Borogo deh sing pageuh da babari ayeuna mah. Ya bener ah. Bisa kitu ge yeuh. Mang Karji jeung Mang Uhji narangtung ampir bareng. Memeh nyampeurkeun ka Sarmo singkil heula jiga rek maju tarung. Kasempetan ieu digunakeun ku sirana kalayan hade. Manehna sajorelat luncat bari ngabar-ngabar bedog. Jeleng siu berat-berat ngadekan tali nu ngaborogod Sarmo. Uruk-uruk Sarmo tisusut kana taneuh gancang diburu. Lumpat Mang Sarmo buru-buru lumpat sing gancang.
Sirana nitah lumpat ka Mang Sarmo. Sarmo kalah ngagulitik. Da dua inung suku di talian. Untung kanyahoan ku Sirana gancang diburu. Serat dikeret korejat Sarmo nangtung. Pelecet lumpat siganu edan. Malah bari jeung gegeroan. Nempo kajadian kitu Mang Karji jeung Uhyi meuni calangap. Awas nu kasima lantaran gerakan Sirana kesit pisan teu kaburu dicegah ku manehanana. Alah, si Sarmo kaburi. Budak atuh, kan si gejul mah tewa ku kuring. Budak sagede kieu mah beres ku kuring mah disamualkeun. Pelecet Mang Karji ngudag Sarmo. Bari ngabar-ngabar bedog sarta teu eureun-eureun gogorowokan susumar. Sedengkeun Mang Uhyi narajang Sirana nu harita geus sayaga pikeun nyang hareupan lawan. Saha sia teh bocah lemut? Kumaha wani ngagagalkeun kana pagawean aing ha? Hayang modar sia teh tos setor nyawa dala. Nah galak-galak teuing jadi jelema teh Nyen teh manusia tawa ajag, ni tega nyiksa ka papada manusia. Cek Sirana tedang naker pala mitra. Tapi bari waspada jeung taki-taki nyebut lagi ke Mang Uhyi teh. Aduh, para wargi sadaya. Montong ngadalil sia rasakeun ieu teh ya. Mang Uhyi beuki ambek. Siak narajang ku peureupna boga rasa yen dirina gagah. Jeung nganggap hampang ka budak satepak. Atuh narajang nalalabora teu make perhitungan. Akibat nama tak cilaka pereup menyewuk di papag ku bedog Sirana. Siuk cekuk kenapa lebah sikuna. Kuak Mang Uhyi ngagorowok barinya kelan tatu. Waduh, setan sia kurang ajar budak lemut. Nama kenyarekan ka kuring, maneh nu gagabah sia ka kuring teh ngahina jeung nganggap hampang. Kau rasakeun deuleu. Jawab Sirana bari terus lumpat nuturkeun Sarmo. Maksudna marek nulungan bisi disiksa ku Mang Karji. Mang Uhyi ukur bisa colohok bari nyengir lantaran dampa suku doang. Leungeun raheut tungtungna brek diuk setengah meubeutkeun maneh teu bisa walakaya kalah ngahegak bari kekerot nahan amarah. Kocapkeun Sarmo maneh lumpat satakar tanaga. Teu puguh nu dituju padu jauh di tempat musuh di tukang jojoreletan Mang Karji. Mudag-mudag bari susumar ngabar-ngabar bedog bakat ku jengkel. Tukangeun Mang Karji aya nu lumpat leuwih tariknya tanah Sirana nu rek nulungan Sarmo. Kero Sirana ngagorowok ngarah musuh kagokeun. Urang leuweung montong ngabeberik Mang Sarmo. Wani mah sia geraladena aing ye. Najan janggung gede ge sia mah di tarajean ku aing mah. Daguan sia bangsat, urang galungan sia jeung aing deuleu. Ngad kadenge ku Mang Karji. Mending ngaheab hatena reg eureun tuluy malik ka tukang. Breh aya para mitra sadaya. Aya budak kapalang keur lumpatan bari ngabar-ngabar bedog. Budak kapalang geus bujang kapalang ya para mitra. Atuh budak lain adalah bangsa nu dewasa lain ya budak kagok. Setan sia. Bebenyit di mana ha? Kumaha ningunghap campelaka aing. Jeung dina ka mana si Uhyi? Kira aku teu becus newak bocah sagede sia nu leutik. Cek Mang Karji bari ngahega. Panon buncelik ngandung amarah. Kolot belegug rek naon atuh make eureun. Da imana teh hayang tarung jeung sia teh. Cek Sirana bari ngarandeg. Angang kira-kira 5 tumak di Mang Karji. Udig-dig Mang Karji nafsu amarah ngagolak teu kawadahan. Semrut lumpat bari ti peperket nyekel bedog. Maksud nerek ngawarah Sirana. Tapi Sirana geus asak mikir maneh teu mikeun waktu. Harita oge para mitra sadaya. Pelecet lumpat satakar tanaga. Ninggalkeun Mang Karji make jurusan nu patukang tonggong jeung tujuan Sarmo. Atuh pogoh we. Mang Karji beuki jauh jeung Sarmo sabab kitu pisan tujuan Sirana oge. Obenyet terus tunjung sia. Nah sia teh ngahina-hina teh ka aing. Geus bosan hirup kumaha? Bodaran sia ku aing deuleu. Mang Karji beuki keheuleuh. Tuluy ngudag-ngudag Sirana tapi Mang Karji kacida ngarasa kaget. Lantaran Sirana teu kaudag beuki lila kalah beuki jauh nu akhirna leungiteun tapak. Mang Karji ngareneg bari luak liuk napas ngahegak kesa ngucur sakujur awak. Ari Sirana para mitra sadaya manehna lumpat kanu buni. Jelang kana balumbang, tuluy malik deui kana jurusan nu tadi ngudag Sarmo nu geus kebat ka beulah wetan. Sirana bisa pisan balucat balicetna bubuhan geus taun-taun diwarah ku Aki Salmawi di Gunung Mandala. Akhirna Sirana hasil nyusul Sarmo di hiji tegal. Harita Sarmo beakeun tanaga ngalungsar dina jukut bari nyekelan batok dina bujalna. Aduh para mitra can kaburu dilaan sarta karasa keneh kararange nyarocoan. Mang Sarmo teu kuna naon Mang? Sirana nubruk bakat ku hariwang. Napas ngahegak jeung kesa ngucur.
Sarmo tenemalan ukur panon ngagiler kasirana, barang geus sidik ngadadak buringas sumangat nu ampir parem ngagedur deui. Rana, aduh, jang Rana tulungan jang, aduh, mang tulungan jang. Naon kudu dipilampak kuing mang, lahan ieu batok, aduh, ieu panyican pohara. Si Rana teu tatanya berat ali nu nalian batok dipegatkeun tuluy dialungkeun ka nu bala. Urial kararange tina beuteung Sarmo, tuluy sinangna tingkarayap ka sakujur awak. Bujal Sarmo bareuh semu biru balas dicocoan ku kararange. Astagfirullahaladzim, bener-bener telengesnya mang keluk teh mang Sarmo. Mun nyanak ieu moal diantep di podaran sakalian ku uing teh. Si Rana kekerot nahan amarah, panuan burahay beureuh. Aduh Rana, alah, jangan Rana, nuhun jang, aduh, alah mun teu aya ujang, aduh, buat ting mang teges pae, sabab disiksa ku si Karjing si Uhi, musuh garot ti mang bah, musuh baleto, musuh satru kabuyutan, nuhun jang, nuhun. Sarmo, uing diutus ku aki kudu neangan mang Sarmo, lainna aya di dieu sarta ku uing dikatulungan. Tapi naon sababna bet ngalaman nasib nu cara kieu, kumaha mimitina mang? Rana, kadieu, jadi mau kurang laluasa pikeun nyacarita. Yulah urang di ditu lah, kok ditu sugan aya lemur nu deukeut. Mang malapar jeung hanaang deui. Tanaga beak urut disiksa ku si Bangkawara. Engke mun geus salse urang cacarita, mang rek ngabudalkeun sakabeh pangalaman pokona mah. Ayo tuh mang da nyalah moal aman di dieu mah. Tapi kuat keneh leumpangna henteu mang. Mun teu urang genong ku uing. Cek si Rana. Kuat yang, kuat tapi mau bisa ganjangnya. Urang ngeureuy we lalaunan lah. Sarta jalana milihan kanu amannya. Ayo, kamarana kaburna si Gejul teh. Namoal pasaran deui jeung urang. Sarmo hariwangeun bisi kasusul ku musuh-musuhna. Ulah hariwang mah musuh mah duana geus diwarak uing. Nu ngaran si Uhi disabat kokodna, pikadoang nu ngaran si Karji ditipu, manehna ngabecir lumpat ka kaler. Hari uing lumpat kawetan, tang tuwe moal patepung. Pokona mah salamet mang. Syukur aduh. Alah syukur ieu urang leumpang masing tenang. Mang mah yang buru-buru tapi kalembur teh lah. Geus lapar ya yang minum ya. Di ditu urang ngobrol lalu asa susuganan we moal aya nu ngaganggu. Bral duana namian. Sarmo leumpang ti heula dituturkeun ku si Rana. Leleumpang kalayan tenang nyorang jalan satapak nu pungka pengkol. Sakapeung manggih tanyakan menina nu kenca jeung kakatuhun barala ku rarambu jalan. Sora manuk nu recet jadi ubara kanu kacape. Hiliwirna angin leutik asa ngaleungitkeun ka nyeri. Hawa nu seger mulihkeun deui tanaga nu suda. Enahna alam ngahibur jeung ngalelemu kana hate Sarmo nu bieu tas meunang cocoba nu kacida beratna. Akhirna Sarmo jeung si Rana terepi ka hiji lembur. Lembur singkur sisi gunung nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Kabeneran di sisi jalan aya warung leutik dagang rupa-rupa kadaharan nu marurah jeung basajan. Sarmo jeung si Rana eureun di dinya tukang warung colohok pok nanya. Hai na kunaon ieu teh ujang? Eta salira manigareuneuh kitu jeung teu ngawacuk deui. Menak naon di jalan teh jang? Pokona bari neuteup ka Sarmo nu memang buligir teu make baju. Mang teh paman kuring kakara bebas tina siksaan anu kacida beratna. Manehna katewa ku bega anu garalak ditalikung dina tangkal sarta bujalna ditapelan kararange sabatok tuh nepi ka bareuh. Si Rana nunjuk kana bujal Sarmo. Sarmo teu ngomong deui kalah kararat-reret kana dahareun. Allah. Nah di mana ya bega teh jang? Asana meh nguping mang mah. Nah jalan mana nu dianggo ku si ujang na meh? Tukang warung reuwa sok sieun kalembur manehna aya begal. Kuring mah teu apa. Daerah naon itu da puguh. Kakara ayeuna ngaliwat ka dieu oge da mun nyaho mah moal kumawani tapi geus mah sok nyuunkeun si kopi 2 gelas. Mun aya mah sangu sapiring kuring lapar. Cek si Rana manehna ge lapar. Waduh, hanya ka bisa jang di mang teh cenah sangu. Aya ge kadaharan nu basajan jeung murah we, maklum di kampung we tong jajan ge da teu bawa gareun duit kanel. Ari bis, tapi ci kopi mah aya ngan gulana gula kawung sawios. Mun bae mang asal ngeunah we diinumna. Tukang warung ngaladangan pamenta si Rana. Si Sarmo ngadeluk ngadaharan jalabria jeung nu amis-amis sejena. Sanggeus ngarasa seubeuh kakara eureun kop kana dompet bako nu tukang warung menta sarokoeun palenyun uduk.
Para mitra kaum dangu saterusna Sirana nyarita. Oh mamang, hari kadesok lo bajal manu ngaliwat tara mang. Sirana nanya ka tukang warung. Tupati ka dieu majang, sabab lemur singkur. Pokona patali margana kurang rame, nu jajan ka dieu teh ukur padingaranjeung tukang ngalahoe. Paling untung nu tas di pasar, sok ngadon parenta cain teh. Mun atuh mang kuring teh rek ngawadul jeung paman. Jongjon lamun tara loba jalma mah moal aya nu ngaganggu ka kuring. Ih, mangga bade ngobrol mah. Geus tuman emang mah ngadengikeun nu ngobrol teh da sok loba nu ngadon ngawadul di dieu jang. Jawab tukang warung bari ngalinting daun kawung. Serebung udun diukna nyarane kana tihang meni geus leucir. Mun sarmo geus seubeuh jajan can. Geus urang ngobrol sabab urang teh boga tujuan aya tugas nu kudu dijalankeun. Sirana ngamimitian ngajak ngobrol ka sarmo. Aduh. Nah, bisa ri ngawadul kopi mah. Ngawadul ngopi mah. Soe mimitian lah. Naon nu hayang kanyahoan ku ujang teh lalakon Mang Panyang lah. Loba pisan lu kalikuna jang. Kieu mang aki teh geus lila ngarep-ngarep Mang Sarmo. Tapi unggal poe ditanyakeun ka kuring, akhirna aki ngutus kuring. Sangkaneangan Mang. Tayna geus tepung kuring rek nanya. Nah ka mana wae tuh salila tara balik teh. Naon bae nu kaalaman ku Mang Sarmo? Sarmo teu buru-buru ngajawab. Manehna nginum heula bangun tenang geus kitu ret ka tukang warung. Ret kaluar sanggeus ngarasa aman pok nyarita leuleuina keur. Aduh lalakonna rek dipadara ku Mang kabehnya. Sok Bandungan. Darak-dak carita Sarmo nyaritakeun pangalamanana. Dimimiti paturai jeung Aki Salmawi tug nepi ka danget harita ditetek taya nu kaliwat. Kabeh dibejakeun ka Sirana sangkan kanyahoan jeung kaharti tujuanana. Sirana meningah huleng manehna teu ngarti ku ayana hiji aki-aki nu geus kumaha ngadoja ka si Sarmo. Oh kitu lalakonna teh ari ayeuna iteuk si kalayar di mana mah? Hiji tempat nu moal dibejakeun ngaranna sabab bisi kadengieun ku cak-cak bodas. Nu ujang hayang nyaho mah urang teh we babarengan sarta urang cobaan cabut kitu jang. Ari aki-aki nu make tergos teh kumaha tuluyna jeung ka mana ayeuna? Jeung saha deui ngaranna? Sirana teu weleh tatanya, beuki panasaran. Nyaho mah bingung atuh mangge sarta mang teu kudu atrok-atrokan ka mana meuni. Apa ieu mah pangna mangider kan teu puguh ge. Kahiji maluruh eta aki-aki, kaduana neangan guru nu leuwih luhur. Jadi Mang Sarmo teh geus ngangap-handap ka Aki Salmawi. Sabab geus tega ninggalkeun bari jeung niat rek neangan guru seje nya nu leuwih luhur ti elmuna. Sirana teu panujueun sabab Aki Salmawi asa disapirakeun ku Sarmo. Ih, jang lain kitu tujuan mang teh lain. Teu balik ka Aki teh lain nyapirakeun, lain nganggap hampang ka hiji Mang teh era atunya kaduana hayang usaha sate kapolah we, usaha sorangan pikeun nyabut eta iteuk. Sabab mun iteuk teu kacabut ku Mang hartina salilana bakal eleh wae ku si Karji jeung si Uyi kitu sababna mah jang Mang teh. Sirana ngahulang. Manehna mikiran omongan Sarmo. Ras inget kana kajadian tadi, ras inget kana lalakon-lalakon nu kungsi dicaritakeun ku Sarmo. Ngeunaan dua musuh di Talaga Herang. Ari ayeuna kumaha tuh Mang Sarmo? Nah geus hasil neangan guru nu luhur elmuna atawa acan? Acan jang. Aya ge ukur ilmu teu paruguh lah. Sahanapeun Mang ge pokona mah ilmu sahanapeun gitu. Nu matak basa ngadu hareupan jeung si Karji, Mang teh kadasak we. Kudu kumaha atunya jadi loba pagawean ye. Mang ge bingung puguh jang. Sabab loba tugas nu can kalaksanakeun ieu teh. Tapi ari kaayaan aki kumaha jeung deui tugas ujang kumaha? Kaayaan aki mah teu aya perubahan Mang, angger we juga bareto. Anehna kuring geus dipercaya pikeun mancen tugas kudu ngajalankeun amanat nu jadi guru. Kahiji neangan Mang Sarmo, gaweina geus hasil, kadua kudu nalungti kaayaan di Talaga Herang, sangkan Rusia si Puja kanyahoan. Mun geus kitu kuring kudu numpes si Puja, katut balad-baladna nepi kaludes kabeh. Sabab eta balitungan teh pikeun mayar hutang aki, mayar hutang inung bapa kuring, oge mayar hutang lanceuk kuring nu geus maot dikaniaya ku si Puja, kitu Mang. Sarmo unggut-unggutan. Manehna ngarasa lugina hate. Sabab akhirna mah waktu nu ditunggu-tunggu teh kasampeur. Sirana geus dipercaya ku Aki Salmawi nu hartina elmuna geus lumayan. Syukur mun kitu mah atuh jangrana lah. Mangge milu bunga atuh. Memang geus waktuna pikeun naratas jalan sangkan tujuan urang laksana. Tapi ina katambahan urusan Mang ieu. Kahiji kudu guguru deui pikeun nyebut iteuk. Kaduana kudu ngaguar Rusia si tergosideung.
Sababun teu kapangi bisi matak jadi mamala, matak jadi buntut engkena. Eta mah gumantung ka mang sorangan harek babarengan jeung kuring atawa moal. Daina mang geus salamet pek we ari rek milih pijalaneun mah narek kumaha ayeuna. Sarmo ngahuleng. Manehna can meunang kapastian dina hate. Sabab beuki dieu teh kalah ka beuki loba kasusah jeung kabingung. Asa beuki namahan kaberat. Utama namah era ku Aki Salmawi bisi nganaha-naha ngeunaan iteuk si kalayar nu teu kacabut ku manehna. Nu hartina teu bisa digunakeun mangfaatna. Kieu tujangnya mang rek nyobaan deui neangan guru nu luhur elmuna nya. Sugan aya keneh nu jemar pangabisana sajabati Aki. Samemeh ngayakeun balitungan jeung si Puja, mang rek ngakalan heula iteuk bisi kapimilik manten ku batur. Ari pokona mah bisi dipaling we ku aki-aki nu make tergos. Tada teuing ge banduna Aki Salmawi. Mun kitu carana mah urang teh angan heuh ayeuna, kuring mah hayang nyaho. Nah kumaha mah teu kacabut sagala, penasaran hayang nyobaan. Hayu urang jugjug we ka ditu ayeuna jeung mang. Bener mang kitu we nya. Ke urang mayar heula urut jajan sarta urang mekel uras keur di jalan. Sirana ngodok saku baju. Song mikeun duit ka tukang warung. Ku tukang warung diitung heula satuluyna di pulangan. Mamang juga nama eta kampret teh meujeunna di paman kuring. Mun bisa marek dibeuli we atuh sabab paman kuring teu boga baju. Ceuk Sirana nunjuk kana kampret tukang warung. Nu diajak nyarita teu buru-buru nemalan bangun nu bingung. Dibikeun lebar teu dibikeun karunya ka Sarmo nu buligir. Akhirna tukang warung eleh deet para mitra. Teh bahasa Sunda mah istilah eleh deet. Ngalaan bajuna song dibikeun bari nyarita. Mang rela masrahkeun ieu baju ngan wayahna we kalotor jeung bau kesang maklum langka di seuseuh teh we atuh ujang. Mohon mang lah. Kuring narima kana ieu baju lah sabaraha hargana? Sarmo atoheun pisan sabab aya nu mere baju. Tah, teu kudu dibayar ku duitkeun bae da geus goreng. Jeung deui mang mah boga keneh hiji deui yeuh. Jaba ieu make kaos oblong mang we lah bade dipake mah. Muga-muga sing manfaat teu kudu diartosan da mang mah lain ngajual. Ngan lamun ujang ridho mang rek naros. Harus naon mang? Sarmo marah mai. Baju kampret dipake. Mang mayang nyawa si Puja teh. Naon ari ye saha si Puja teh jeung si kalayar teh jeung di saha ujang dua anu sanyana jiga-jiga jawara keur ngalalana ieu teh. Sarmo jeung Sirana silih reret. Dewani gagabah dina nerangkeun hal eta tayohna bae. Tukang warung milu ngadedengekeun kana obrolan semahna. Lila-lila pok Sirana nyarita. Memang si Puja teh manusia jahat di Talaga Herang. Hari si kalayar iteuk jimat gageman guru kuring. Hari kuring duaan murid Aki Salmawi nu ngancik di Gunung Mandala. Ayeuna keur ngalalana ngajalankeun amanat guru. Tak kitu, tapi kade ulah comel kan ulianya. Oh kitunya. Tukang warung ukur molohok teu ngomong deui. Permios mang kuring barek ini teh nuhunnya kana kasayanana. Sirana jeung Sarmo init ninggalkeun tukang warung. Dijajabkeun ku paneuteub tukang warung beuki lila beuki jauh. Akhirna ngiles dina pengkolan. Tukang warung renghap ranjung asa reuwas ngadenge ngaran-ngaran anu kasebut aneh jeung beda karasana. Para mitra kaum dangu, kebat lampahna Sarmo jeung Sirana. Duanana laleumpang ngajugjug ka hiji tempat nu bareto kungsi dipake tarung ku Sarmo. Jeung hiji aki-aki nu ditergos. Maksudna rek nempo iteuk si kalayar nu geus taun-taun nancep di dinya can kungsi kacabut deui ku Sarmo. Urang gancangkeun carita. Nu lumampah geus terepi kanu dituju, Sarmo langsung muru ka tempat itu. Kaparengan teu hese neangan barang gok oge Sirana meuni colohok. Lantaran iteuk teh geus lukutan di riung ku batu nu numpuk sarta loba saliara nu aya di dinya. Da ieu iteuk si kalayar teh yeuh masih kene aya bareto ge car bareto. Nancep we dina lemah di riung ku batu jeung jujukutan. Bisi ujang penasaran peke cabut ka dinya susuganan aya milik. Cek Sarmo bari nunjuk kana iteuk nu geus lukutan. Poingan mamang teu aya mulang-mulang ka Gunung Mandala. Lageun boga urusan nu sakieu aheng nanya. Nah kumaha atuh ieu nya make jeung teu bisa dicabut sagala. Kuring mah penasaran hayang ngajajal pangabisa. Jawab Sirana bari ngadeuketan. Gap jekel iteuk bari dipelong. Nya kitu we jang peka tuh cobaan kalinya. Sirana teu buru-buru ngagugu.
Manehna ngahuleng kawas nu mikir heula panoneuteub seukeut kana itu. Nu nancep dina tunggul lila-lila red ka Sarmo, tapi teu nyarita tuluy singkil rek nyabut itu. Tapi hanya kalpisan sirana teu kuat teu nyabut, padahal mah geus ngagunakeun tanaga sagembleng. Teu kuat mang ima ituk teh pagu pisan mang. Palang siang geus akaran da teu usik-usik geuning. Kawas wajan nancep kana beusi, cek sirana bari nyusut kesang tina tarang. Napas katara ngahega. Mang can kuat yang tapi ayeuna rek dicobalah. Sabab geus lila teuing ye, teu dicoba-coba da puguh kalakang hider neangan guru. Sok atuh mang sugan we milik sarerea minta pidua ti aki, sangkan mamang menang berkah ti anjeunna. Urang cobaan. Sarmo tungkul bari peureuh. Ngadua bari nyambat ka aki Salmawi hayang hasil nyabut ituk si kalayar, nu kacida pageuna. Sanggeus hatena tetek jeung pinuh ku kayakinan. Sarmo ngaragamang kana ituk tuluy ditarik kalayan ngagunakeun tanaga sagemblengna. Tapi tetep cara bareto, teu oyag-oyag acan, Sarmo teu bosenan. Manehna sababaraha kali ngerahkeun tanaga, keukeuh teu kacabut tungtungna kudupruk bari ngahegak. Kesa ngucur saluar awak kawas nu tas lumampah jauh. Beungeut pias panon beureum hulu angen meuni asa seueul. Cilaka mang tetela si kalayar teh paguhnya. Nah kumaha tuh mimitina ieu teh? Nah iteukna nu umbungeun di bawah ku mamang atawa aya nu nyihir mang? Sirana bingung manehna teu ngarti kana kajadian eta. Ngeripu mang. Icuk mah boga hayang jang. Jeung dilin sagedeung-sagedeung bebarengan jeung mang teh. Pira aku make roba pamola. Yang pagawean aki-aki we nu ditergos. Ngahina ka mang ya. Kaos nu hayang puas ieu teh. Tapi mang malah jadi curiga ya. Palang siang eta aki-aki teh ngahaja ngagokan ka mang. Sangkan teu hasil ngelehkeun si Karji jeung si Uhyi. Sabab ku jalan kitu teh, mang jadi leungiteun pakarang. Da buku itu teh jadi anelan atuh. Buktina mang teu bisa laluasa gerak. Da buku ukur ngandelkeun badog mun kurang kakuatanna mah jadi ripuh mang teh. Jadi cek pamikir mang mah aki-aki teh make tergos teh musuh. Cek Sarmo manehna mikir nepi ka palebah-dinya lantaran asa dihalangan pamaksudanana. Mun nya manehna musuh nah atuh make nulungan ka mang. Dalam mun nya mang ngamusuhan ka mamang tang tu bakal ngantep basa mamang rek dipateni ku si Karji jeung si Uhyi. Eta atuh mun dipikir ka palebah-dinya mah bingung mang gejang lah. Nah manehna teh musuh atawa balad? Disebut musuh da ngabelaan ka mang. Disebut balad kalah kanyiksa ku jalan nancepkeun itu. Kumaha atunya? Sirana teu nemalan. Manehna leuwih bingung mikiran hal eta. Pikiran sirana balik deui kana kajadian tadi basa nulungan Sarmo nu keur disiksa ku Mang Karji jeung Mang Uhyi. Didinya katara pisan yen Sarmo teh daya kakuatan pikeun ngelehkeun musuhna. Malah ampir paragat nyawa sedengkeun itik nu jadi anelanana kalah kateu bisa digunakeun. Oh jangrana. Oh kumaha tuh Mang ayeuna nya lah. Yeuh. Sarmo nanya deui manehna hayang meunang sumbangan pikiran ti sirana. Ikeun ngarengsekeun eta masalah. Kuring mah can bisa ngajukeun usul mang sabab kuring hayang nyaho heula tujuan Mang Sarmo. Narek kumaha mun geus kieu? Sirana kalah ka malik nanya. Panoneuteub seukeut kana beungeut Sarmo. Mang mah keukeuh larek neangan guru nu linuhung lah. Nu leuwih luhur elmuna utamana kudu bisa ngungkulan si aki-aki nu ditergos. Ate niat pikeun nepungan aki Salmawi. Aya tapi mang era sok sieun dinaha-naha. Eta mah pikiran goreng atuh mang tuluyu jeung pinas pisap-pisap naon teh pasipatan hiji jawara. Jeung goreng kasebut namun hiji murid nongongan ka guruna. Jadi cek pamikir kuring mah samemeh neangan ucan puguhnya leuwih hade tepungan heula ki Salmawi. Wating anjeunna mampu pikeun nyabut itu si kalayar teh. Nya kaharti ku mang oge. Memang kudu kitu nya tapi aya deui yeuh hiji perkara anu perlu diperhatikeun. Mang teh lain butuh-butuh teuing ku ituk si kalayar. Eta mah ku hiji alat atau pakarang. Sedengkeun nu penting nama mang teh kudu ngaronyatkeun pangaweruh. Kudu bisa namahan ilmu panemu sangkan bisa ngelehkeun musuh nu dua. Ari ukuranana ku jalan nyabut itek. Sabab mun bican kacabut hartina ilmu mang cenah keneh. Kitu nu dimaksud teh. Nya budak kukuring ge kaharti tapi nah atuh teu percaya ka Ki Salmawi. Naon sabadna make keukeuh hayang milari anu sejen. Nah Ki Salmawi teh geus tamplok ilmuna ka mamang. Sarmo ngahuleng ras inget kana omongan Aki Salmawi. Yen elmuna teh rek ditamplokeun ka sirana nu masih keneh bersih, can kakotoran ku patekadan jeung niat nu salah.
Saja batik itu Sirana dianggap leuwih wajib boga hak nu kuat pikeun ngayakan balitungan jeung si Puja. Akhirna Aki Salmawi nyokot putusan yen elmuna rek ditamplokeun ka Sirana, sedeng Sarmo mah ukur kabagian saeutik. Waktasna saya para mitra dugi ka dieu.